Urang mah hayang bari ngadengikeun lagu Goresan Hate. Dah. Aya di panggugah rasa. Eta mah atuh anu aya di panggugah rasa atuh eta mah. Eta mah anu dikawihkeun kuning nani nur bedul teh Nur Hayati Kang dah eta sok buru-buru kadarieu sok man digawe maneh ulah molor wae setting ngarebab teh sok Goresan Hate kayaknya anu hoyong disama nyaran we ka dieu daftar Bapak RT kali ibu aya Bapak Kadus aya keneh Pak Kadus sok atuh buru dus aturan Bapak Kadus kali ibu Bapak RT kali ibu Kadus Cioko aturan apa ya di Goresan hati sawasna dan datang urang lengkung Ari Mamah Dewi alias Ibu Teti teu acan uih nahan aya kene urang sengkong aya Nodot. dedeh katina Aduh meunang geuning jadi abi nyaris apa Kadus kali ibu kana jurang anu nista juritna orang sengkong aya batin pino karung mausa nya rumah sagede dosa hirup abdi teh pinuhku no jajal dosa gara-gara apa guru undang Pak Guru Unang aya jika mati asa sasaran deui leuwih hade kumaha leuwih hade iwal tipe bisa wae katampi apa ya di karasa kanya salira angin peti panganepikeun rasa gurih kasaha nalika ngopi hariringna panasu tengah peti
Nasum anu bagus ngancik dina hate kuring Bengtos di muka Mang Eman. hanjakan ayam kantun wasna Kariwaas. topan kaos reda hujanmu kantun lantisna Akeng. rangkulan nu ngedakeun gerantes hate Tobat. daun hancuran nu kat tebak angin Tobat. Anger Neni. jika nu ngaku payah ke diri kuring sareng kapayun Dede hate nulungiteun jangkirman cangkeban kaburu taman sarinu jadi mamanis berapa ente cantang tuh kasorang deui aya masih kene kanggo ka urang sengkol cenah seueun paribasa nembus mega abah nasub aya di payung hayang nepi ka jauhna Oh ya. jumerit maratan langit orang dilajang kana kalakai montang si asih nulengit basa arita keur usum naon goreng rek miang bari gugupai anguyana kameramen dina momong nganter ka mama urang sengkong nu jajabku rasa abah nasung duh aduh jujuna ati basa rek pian poe harita sabararas dari gugupai geranu di payuna sadayana sok anak dina wahangan
harita kalakai muntang neja disaksiman duh aduh kunaonnya kah aduh aduh abah reweg anu mana alah cing ulah rerewe gue atuh tong luas abah rewek masuk rewok nyantunakeun abdi siang karunya abah reweg anu mana cing nu mana cenah kadiri abdi Bebas. sor kaparayuna aduh aduh anu jalan satapak rarambu wanci ke sore kang uyana kamerame aya saria layu sarang tong kirit abah nasu no mawa ka gagas kalakai muntang noja disaksina kapayun mang ade kamelang teu daek angang mukuntin nate melit sanajan dipapalerkeun keukeuh langkang nebongan kasedih teu euy abah reweg teu kasusah teu daek pisah teu weleh tantangan perih iraha atuh kuliga basa arita tobat kuring rek miang cicing atuh rek ka mana miang bae dari gugupai apa guru undang anu mana dina momongan nu nganter ka mama nu jajabku
rasa duh aduh jungjuna abdi basa rek oh bae harita bari gugopai apa dedek rasno anu mana dina wahana Yeay. di panang nu ngembang mamah Mirna anu sayang edas da bisa nyarita kalakai muntang Bapak Sarmo nuja disaksina Abah Sarmo aya alah duh aduh kasembuhan teh aduh aduh Eta saku liwet bar kencot anger dong luas apa mama anu mana ngantunakeun abdi siang karunya apa RT ibu RT kadiri abdi dalakai wontang noja bisa hiburan kalaksanakeun lalakon tamat mangga urang nyarioskeun anu aya di sisi leuweung palih ti kidul Tegal Paku Jajar nyaeta opat Denawa putih kuning abang ireng nuju Hempak Berbayaksa kalayan aya maksad bade ngayakeun balas dendam ka manusa-manusa anu aya di nagara itu ujaring carita jadi cing kadarari ieu ieu akang ngarasa sono nu taya papadana wireh urang teh awis-awis tepangnya Ki Adi ieu teh kabeneran urang teh keur hajat remur nyaeta anu aya di lembur Sengkol Ujung desa Sukarsik naon teh dusun Ciokong ari Ciokong teh naon ye siapa dusun belegu oh dusun suka wah itunya nyakang nu matake ulah sok loba ting ti popolotot jadi we salah nya da si akang masalah jeung lepat Kang uing anu disebut kala ireng
nyangakeun pangabaktos di dieu uing teh keur ngayakeun kasusah ari kitu biasa disilaing sok susah heueuh akang Ari sugan teh silaing batara susah belegug da buta ge sarua hirup manasina silaing jadi dagang iket modal 2,5 juta hari hayang jadi 7 juta paling penting teu payu-payu sia teh payu hiji beak pake meuli rokok coba iketna sapoe kakara payu hiji beak pake ngopi Bang Emok teu kebayar ulah diturutnya si Dedi manyakang tah ayeuna atuh akang teh bade naon atuh pangna ayeuna teh akang teh nyayur ka jisim aing saya abdi saya kuring mani dibabat sih bahasa teh teh ida ari abdi mah entos ngeus hampun udah geus kitu sumuhun heueuh Yo Adi urang hirup di alam dunia teh ulah rek kajongjonan pangna naon sababna kajongjonan Kang sabab kajongjonan teh kieu lamun di mana-mana urang kajongjonan teh sok terlena ai terlena teh kadituna jadi terperosok ai tina terperosok kadituna sok terlantar jeung terisolir tuluy terkutuk kadituna teh itu nanti karena terlanjur basah eta mah setan atuh terkutuk makang anu disebut ta'ud teh geuning a'udzubillahi minasyaitonir rajim anu aku berlindung daripada godaan setan yang terkutuk tuh nya sinden ngomong darun nu rumah sama kitu si eta mah abong awewe racun junya sia teh teh lebih berat daripada racun tanpa warna teh nu kitu geus Kang da awewe ge gede perananana atuh Kang eta teh komo zaman ayeuna mah geuning aya zaman Eman Sulaiman di aya zamanna euy emansipasi meureun Adi heuh tak eta ayeuna mah zaman emansipasi wanita lain emansi Udin Ari wanita itu selalu di atas wanita Ari emansipasi teh kumaha jadi ari emansipasi teh nyaeta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sinen beruwas karewas ka aing aduh akibat bogoh teu ditarima tadina teh aduh ari aing rek nepikeun eusi hate kahalang jarmane ulah cenah nu batur kahalangan deui loba halanganna teh jadi teu tulus aduh ampun Kang balikan deui ari hak teh aya sababaraha rupa Kang hak laki-laki dan perempuan ngan ulah we ari salat awewe salat lalaki jajaran hareup diselapan ku awewe eta mah ulah eta mah penistaan nu kitu mah eta mah sarua jeung pasantren Al Jaedi sia teh Jaitun belegug Jaitun lain Jaedi madu TJ atau eta mah teh Kirman aduh ampun sok we jauhkeun aing sok tah persamaan laki-laki dan perempuan teh dina hal sosialna nya Kang bener tah ayeuna atuh akang arek naon atuh pangna akang teh nyaur jisim abdi sayah kuring abdi anak kuring ye
Jadi urang teh dina nggoning ngajaga di leuweung paku jajar ieu teh digaji henteu, diburuhan henteu, dibere dahar henteu, atuh sageui manusia teh ngahargaan ka urang. Sabaraha hargana Kang? Sia teh anu dimaksud ngahargaan teh kieu.